Sampurasun sunung di waktu anu muyuh kada dina cutat namangsa nurugina paralur anu tifayun diapit ku amit anu ngawitan maaf basa nu diseja dina guluyurna kedal bahasa pangersana ulah warga besar wastaku anjeun Bapak Haji Cecep Suparlan kalih ibu Hajah Lina nu rombongan Mekar Budaya Pelintang DP hormat teu kantun Bapak Yung Agung di lemuraten nepi ais pangampi nu matuh di Pakuan anu sami ku rombongan Pelintang DP hormat teu kantun warga masyarakat simpatisan para penonton padagang nu jauh tinang kucunuk nu angang bakal datang nu tebih yakin sumping nu caket dehes sepuh anom murang kali istri jinalar pamaget sadaya anu sami rombongan Mekar Budaya Pelintang DP hormat nu mega cinta nu mega lanapan hiburan rakyat anu sami rombongan Mekar Budaya Pelintang DP hormat mamrih meredih kalayan kedal asmana dua kalimah syahadat asyhadu alla ilaha Dekantun salawat sinareng salam mugia limpah curah kajungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaya anu dipimpin ku pangarsana Kilanceuk Kang Acep Supardi di bawah naungan asuhan almarhum Abah Ucun Sawardi. Ngacomantarana di Kampung Cikalamiri, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, kawarga negara adana Indonesia. Nampi pangangkirna nu gaduh maksud nampa gupai tresna nu kagungan maksad. Dina raraga tasyakur binikmah sakaligus mieling gejrakna pun lanceuk wastana Ibu Hajah Lina. Mudah-mudahan atuh doa ti rombongan sadayana sing aya dina rahmat kalih pitulung Allah sapapanjangna dipaparin milik nu teu hinggana pun juling apa-apa atuh sehat jasmani kalih rohani kaul cunuk cita laksana teu ditagih pisan kudu jadi janjina wargi teu dipentak ku basa nu janten baraya malah mana urang sami Bandungan tulenyepan ngalangkungan doa pangruan panggung bohon satelah acana atau rombongan truk manggung prak magelaran parantos janten ilaha rombongan seja sanuk-sanuk cenah iban sanuk-sanuk ka ibu satelah acana kenging bebendu tamada karena kersana nu maha kawasa nu janten Bapak bilih mah tebih tina utami anggang tina rasa sampurna paralun Bapak sanaos Mekar Budaya sadidinten parantos janten ilahar dina wida nagara Penyang nanging ayeuna jalmi mah tara leupas tina kalepatan oge bisa gedengan dia wilayah anu kajangkau ku pangeras atanapi anu kajangkau ku ieu kesenian ngalangkungan suantena pilih kalarasan di lingkungan aya anu nuju teu damang lahir sareng batin mugi-mugi ku ayana ieu rombongan teh sing janten panglipur kolbu pangbebeurah-mana atuh umajat rombongan kasajumlah seniman senibati anu aya di patempatan tekantun rombongan umajak aparat tokoh pemuda sesepuh wabil khusus ka Bapak Kadus anu kaduana kapun lanceuk wa amin cenah mohon katiluna kapun lanceuk ka pangarsana wa Dedi cenah mohon kalina ti eta rombongan umajak para tokoh agama ulama kiai santri santriwati ustad ustazah sami dipunut kana lumangsungna ieu hiburan anu parantos disayogikeun ku Saiful Mangsud tekantun ka para tokoh pini sepuh
Bapak Ketua Panitia pangarsa Bapak Irsa. Mohon sareng kaki sepuh nu sagedengeun kiwa di podium panggung pangarsana Pak Asep. Mohon Mitra kalabat tina magelaran nama Mekar Budaya teh baris dipasieup teh ku 2 juru suarwati hiji wira suara tunggal. Pangarsa ku anjeun nu kahiji pangarsana pun biang wastana Mamah Neni Nur Malasari. Nu kaduana Neng Puput DS. Atuh wira suara tunggal ku anjeun pangarsana AA Wawan TP. Dipasieupna ku wiaga resmi Kasinoman ti Mekar Budaya anu paratos diboyong ti Bandung ti tadi subuh. Cenah mohon juru kenang ku anjeun pangarsana Kang Ebi pun lanceuk. Nu kaduana pun lanceuk Kang Ivan PI. Atuh tarompetna ku anjeun pangarsana Bapak Haji Eka Permana. Cenah mohon juru pedugna masih kena ku salirana Mama Yaen. Cenah mohon mangga atuh ku anjeun urang sami Bandungan tur lejeban galetuk batuna gejebur saina rombongan midangkeun seni kagungan. Teu aya antosan deui mangga supados hikmat simkuring menghimbau upami bade kabinan kita ti Mekar Budaya dina wanda tetebah duhun Wisma Gagak Rancang Nusantara. Mohon mangga ku anjeun pangarsa nu kahiji Kang Beben. Mohon ketantun atuh ka para konten kreator anu paratos nyolong mohon dipalih kenca atuh ku anjeun di tim pentol gerengseng. Cenah mohon aya rujak mangkoleng atuh sadayana ngiringi anil dina dinten ieu. Cenah mohon atur nuhun parantos nyawasan kana pembagena janten sepuh simkuring oge teu katun ka Bapak keamanan. Mohon atur nuhun Wadedi diantos. Cenah mohon cik sarengenge lukung si gugur kiwarit datang sirungna anu hibar mekar di pandamanan abjomu Jalilul Akbar wa muhibatun lal makhluqi bil adhar awis soca Mekar Budaya tandang sumedya maka laga eta teh saha cenah Iqbal nu bade hiburan di Bahaji di Mekar Budaya cenah tetep bade simpen karo
Atuh kami ambil wakilan rombongan oke sing Lampung Ganjel, atuh keluarga besar Pak Haji kali itu aja, sing sehat, sing sapi harap di hari deui. Kalian orang sami maca bismillah, terus orang ibaratnya Bismillahirrahmanirrahim. Aku nuhun asalana ayun kuntang lila berihuda sinyaimah kudu diayun pangarasa Bapak Haji kali teh hajah lina anu bager si Agus mah ayun-ayunan Rapsari mah masih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nanggung dipayun semoga orang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berehna ku rahmat sareng kakis rahmat di anjeunna urang biasa ngariung mungkulun di makom baten-baten sejak tasakur binikmat. Berehna jatah benten jatah umur anu ku Allah ditetepkeun irangan sares nambihan pangmi pengalaman hidup sareng itu yang pasti nambihan tapi jatah yuswa mah irangan. Salawat salam pamugi tetap dicurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadayana wargi saudari sanak keluarga terutama ke rombongan di Mekar Budaya salam keluarga besarna binatos iring support ngariah ngahibur karena abdi gaduh nazar pami istri aya dina kasayan pengobatanna abdi hoyong masihan rasa kadede sarengkanya kanjeunna mudah-mudahan nya ku wasilahna ieu acara sareng didukung ti saudara wargi-wargi sadayana jinggantenkeun keberkahan ka urang sadayana. Atur punten ka tatanggi pami dinten ayeuna aya anu nuju kirang sehat anarapi nu teu biasa kagandengan sejadi hapunten. Sekali deui hatur nuhun ka sadayana terutama ka Ibu Rama anu parantos teras ngadoakeun kasdim kuring sareng keluarga biasa dina aya kelancaran monggo Allah ridho Allah aya dina ridho sepuh gitu. Sekali deui hatur nuhun ka sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat suamiku, aduh suamiku cina sama ayah hatur nuhun selama iya tos kadang tinggi atau Sunda mah kawangnya ke Indonesia nya bisa. Buat ayah makasih banyak buat supportnya, kasih sayangnya selama ini, sabarnya. Pemajikannya soalnya solehah pisan gitu. Solehot. Pokoknya mah hatur nuhun. Ayeuna sebagai bentuk perwujudan mendoakeun nya Kalau Pak Haji kaditu itu angkut Bapak tadi Pak Ibu Rama Pak Haji Pak itu enggak surgana teh cenah aya dina gampang sampean ibu cenah teh cenahnya alhamdulillah mohon
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية وذفع silaturahmi binararaga tasyakur binikmat kun anak pastana cocok sebarlang pada kandung lima mudah-mudahan kuayana riungan mentangnya biasa dan silaturahmi anu sawa akan mengganggu oge kehilak yen kuring atas nami sepuhna anu jantan telepon anak nyohonkeun durung pangdoa kisadayana warga anu sami hadir di tempat mudah-mudahan kahiji rumah tanggana sing awet harmonis sejahtera kacai jadi salawi kadarat bareng jadi salat oge anu kadua mudah-mudahan pun anak sakeluarga sareng suami istri sing biasa hidup rumah tangga anu sakinah Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka anhu sahabat amin ya rabbal alamin billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hamil alaina fi syakaratil maut wa afin inda hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iya kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam
cenah kuncina cenah teteh aya hadiah di bapak kangge ibu cenah mohon kangge ibu haji mangga dipasihkeun cenah mohon di bapak mohon sambil mengucapkan nah naon cenah teteh mobil Pajero Sport amin amin setum Kodeko Daihatsu mangga Pak jangan kanggo ngabukteskeun bahwa urang teh nyaah ka para putra kumaha ayeuna nu bade lebet ka SD pami nyanak mobil we mah riba bobi di pasian sepeda ontel ya mudah-mudahan jarantenkeun nya ladang ibadah oge kanggo abdi pribadi kanggo oge nyupport murangkali anu atas lebet kana KSD mudah-mudahan kendaraan ieu mah kan teu pabelit teu nambut anu sanes ka murangkali anu sanes kan dipasihan hiji-hiji lah insyaallah amin mangga banyak-banyak tuh mangga tiup lilin ka oh nya motor abdi motorna kita mobilkeun ya Ibu MB oke jika mohonnya disangat mohon. Yang ada jasad yang ada.
Indrajit anak ama antos sekedapan lalu mampah tinat gadengannya pun topeng beja ngeledih Sinjang kiro sejatini wayang benjang adra Adi sepat perwira
Wah. Ayo acu. Wah. Acu. Wah. Pihak kelebatan sedang kodai disimak disabarakan cara ngomong perkara budaya haturan urut yang mendepan urang ketanggung kesari Bapak Haji Cecep nujak sangat iya tiga darah hadirin Haji Ananda atuh kehilang katoni nu gaduh awasar pikarasing kapayun aya bejana ya aya keseret jadi joki lamun malam ke tanggal 2 hiji kapayun heula mas tani deui wae kapayun eta disarena Bapak Ketua Panitia Bapak Irsyad kapayunan anu panur warga anu kapayunan sakedap kapayunan waktu pada pandai, kehidangan makar budaya separat.